Aya naon di alam dunia panggede-gedena? Tampir. Lain. Kodok. Lain. Ayakan. Lain. Nyeru. Lain. Taluk. Taluk lah aing bae sama. Ajeng urang ngadongeng teu ngabodor wae lah. Dong naon lah. Aya singa ulang dek ulang tahun. Oh, aya ulang tahun itu singa. Aya singa ulang tahun. Tah, boga balad kaki 1000. Oh, udah singa mah tuh loba anak buah. Loba anak buahna. Kaki 1000 ka dieu cenah. Ya, kakak jek singa teh. Naon singa cenah? Ya tah maneh balanya keur kuehna, keur dagingna pokona mah keur ngarayakeun ulang tahun. Kota mah nya. Siap jeung kaki 1000 teh. Anjir, aya geus 3 bulan teu datang. Terus beres ulang tahun urang. Teu datang si singa hariwang eta ka kaki 1000 bisa anu megal. Si ketabrak. Oh, bisa ketabrak. Ana cenah. Mana teh ti kamari teh can ini. Encan singa cenah. Nya keur naon? Keur make sepatu cenah. Kebayang maneh kaki 1000. Oh, ayo sepatu ini bating locot di dong. Pokoknya mah kieu ayeuna malah didinya bisa tuh asupkeun gajah ka jero kulkas. Wah, atuh malah asup euy. Babari. Gede kana gajah jeung kulkasna. Babari. Babari kumaha? Kieu carana. Bukakeun patok kulkasna. Heeh. Asupkeun gajahna. Kunci Oh, nya asup. aman. Asup berarti gede kan kulkasna. Tah, ayeuna kumaha carana ngasupkeun kuda? Ngasupkeun kudanya kana jero kulkas. So, pikiran. Atau leuwih hese deui nya eta mah. Babari deui atuh. Nah, babari. Apaan tadi ge kulkas gajah mah gede asupkeun deui tah cokot buka kunci kulkasna kaluarkeun gajahna asupkeun kudana kunci we deui Bisa asup deui nya. di jero kan kudana kunci tah karti tah ayeuna geus ngarti urang balapkeun we heula mana tuh itu Itu mana teh itu ditu? oh 100 meter we urang balapkeun gajah jeung kuda heula mana sok Tinggal di mana-mana ge atuh heula kuda mah kuat tinggal gajah mah. Mahal menang. Nah, mahal Mahal menang masing koda Australia sekalipun oge. Nah, Mahal menang. Tadi inget tuh. Apaan kudana ge? Jero kulkas kene can dibuka. Kuda ada di kulkas kene. Oh, Gajahna gajahna lompat. keluar. Oh, menang gajah atuh nya. Ya urang ge boga ye. Oh. Kumaha carana gajah leutik jeung gajah gede misahkeunana? Ya pilihan kitu meureun dipilih ka ngalah kutu teh pilihan gitu meureun. Salah aja. Mana mau ayakan diayak gitu ya. Ya ya, oh meureun gajah leutik kan. Oh. Aya naon di alam dunia panggede-gedena? Tampir. Lain. Kodok. Lain. Ayakan. Lain. Nyeru. Lain. Taluk. Taluk lah aing bae sama. Ayakan gajah anjing. Oh, tadi Kan ayakan gajah panggede. Ayeuna tebak kodinya nya pikiran we. Mangku naon panghesesena nu di alam dunia? Mangku gajah. Lain. Naon? Nu geulis. Bari bersih. Lain deh lain gajah. Naon? Gajah. Lain. Mangku gajah nya kanangna. Yo tebak. Pas ulang tahun singa hewan naon teu datang? Domba. Aya, domba ngencar. Sabaran caning cacing, aya cicunguk araya. Terus naon deui? Apa? Kuda. Nah, kuda. Apa tadi kulkas yang dibijilkeun ku urang di kulkas kene. 1 2 3 sok ayeuna mah panghesesena mangku naon mangku satu naon panghesesena dalam dunia pokona mah